barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, ditepang dangukeun deui sareng ngapidangan carpon ti barayakita.com. Kiwari urang guar carpon dina judul Anu 18 tilu hiji bagian ka hiji. Kengeng Bapak HD Bastaman mangah nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Jorojoy hayang pindah ka lemur mah sanggeus pangsiun. Dihitung-hitung aya di pangumaraan teh geus 48 tahun, meh setengah abad. Eta bae ti barang nyupri elmu, cekel gawe, ngawangun rumah tangga, reuay anak, boga incon nepi ka pangsiuna aya di lemur batur. Di Jakarta maksud teh. Keur buta tulang buta daging mah betah bae nu aya. Ngajujur karir jeung nyiar kipayah sakitu lilana bari teu karasa umur beki ngolotan. Malah tadina diniatan rek meakeun umur di dieu di Jakarta. Pikiran teh rek naon make kudu pindah. Imah aya barudak geus rumah tangga tur meh kabeh dumukna di Jakarta. Hayang mulang ke lemur teh kayang napisan mah dina umur manjing 70. Sanggeus ngarasa tanaga beuki suda tur mimiti loba anu karasa. Atuh di imah cungelik paduduaan lantaran barudak nungtutan ninggalkeun imah. Pulang modal cek babasaan mah. Urang ka Tasik bae, ulah ka pada herang. Cek bojo bit bui Tasikmalaya manehna teh. Ari kuring urang pada herang. Kuringnya tujuan, dati anggalna taya niat pindah ka Pakidulan. Anu nyongkabna teu beda ti Jakarta. Tadina mah dina ngawang-wang padaning pindah teh hayang dinu hawana masih seger. Pelungplong kamana-mana bari nampe ka sawah boga kebon jeung nyangigirkeun balong. Rek masih sian sanggeus sakitu lilana aya di kota metropolitan anu rame taya reureuhna. Bojo deui bae anu ngingetan teh. Ulah ka pasisian, Pak. Geus kolot pan urang teh. Kudu deket ka dokter jeung ka rumah sakit bisi gering. Jeung tong aang teuing ti baraya deui keur pakumaha mun aya karerepet. Alasanana kaharti pisan dan nya atuh beki kolot teh penyakit-penyakit terasaan beki nyobatan. Kitu deui sobat-sobat batur pakumaha geus narungtutan miheulaan. Atuh tulina mah bolai hayang ngabagawan di pasisian teh. Satuju bae ari bapa mah. Ceuk kuring nyeluyuan sanggeus ngahulang sakedeung. Ngan can kapikir kudu di mana cicing di kota mah. Apan aya bumi bimimi nu geus lila ngosong. Pokna bimimi teh bibi teges kuring. Anjeunna geus ngantun leuwih ti 20 tahun kaliwat bari teu kacatur kurenan. Sainget kuring ti aana bimimi sabumi sareng raka. Mang wangsa anu sarua teu kurenan. Geus lelepisan bumi teh ngosongna. Mun teu salah mah ti barang anu kagungan bumi parupus. Lain ngosong sabenerna mah tapi disewa-sewakeun. Kamarna ku nunungwanana rencang anu dipercanten ku anjeunna ngurus bumi. Tapi kesebutna oge rencang jeung nu nyarewa moal nyaah kawas anu kagungan. Ku angkaan bumi anu sakitu pikabetaheunana zaman anu kagungan bumi jero meneng keneh ayeuna geus narik kolot buat jadi legedu. Malah bisa jadi geus loba anu ruksak. Ari nu jadi ahli waris kudu nama saderek-saderekna, tapi ku sebab saderek-saderekna oge geus sami ngarantun atuh ayeuna ragragna teh karunayanana kapiputra jeung kapiputuna kaasup kuring, tapi kabeh oge sarua geus malencar ka mana-mana.
taya nu dumuk di Tasik. Malah ku kasapukan sararea rek dijual bumi teh, tapi nepi ka ayeuna can aya bae anu nawar. Sakitu kungsi diiklankeun duka kunaon. Padahal bumi teh aya di tengah kota ngan rada asup ka jero. Nyang hareupan jalan ukur bisa papaliwat 2 mobil lalaunan. Bisa jadi padahal lain di sisi jalan gede anu leuwih laluasa pikeun kagiatan bisnis. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Imah hebel tur waweg potongan imah zaman Belanda, tanahna kaasup lega. Sakurulingna di kuta temok dirucuk beling. Ebre ti jalan, ti luhurna ngajeblak tulisan Ano 1831. Anu nanakeun eta imah rengsena tahun 1831. Me 80 tahun nepi ka ayeuna. Numutkeun kasauran bibi jeung mang mah bumi teh kenge ngagaleuh tahun 1835 ti bojo kepala GBO harita PLN ayeuna mah memeh mulang ka negeri Walanda sanggeus salakina maot di Tasik. Apal pisan kuring mah lantaran ti leuletik remen diajakan nganjang ku kolot. Malah sok ngelong sagala. Atuh sanggeus kuring rumah tangga sok ngahaja nempangan bibi jeung emang meh unggal bada lebaran. Kecipta pisan ti wangunan utama aya gang di saungan ka wangunan tukang anu ngawangku papiliun. Dapur jeung kamar mandi ngajajar, tukang ngeunana baheula mah kebon. Tapi Qur'annya diwangun kamar tukang keur rencang jeung kamar mandina. Tempat paragi nyeuseuh deui. Didinya aya rohangan manjang kawas elos ti wates kuta kenca ka wates kuta katuhu. Keur gudang sigana mah. Wangunan anyar eta mah pertengahan tahun 70-an. Di wangunna teh bejana titenan heula jung ku mamah ka ditu. Mun mama betah urang tawar, ceuk kuring ka bojo. Semangat pisan kawasna bojo teh. Da pagetona kencring init sorangan make beus. Menang 2 poe di dituna teh. Balikna ku kuring ditanya, kumaha betah? Betah 100%. Walona marah mai bari ngacungkeun 2 jempolna. Betah kumaha kaciptana teh geus kumuh cekeng. Laras kumuh nama jeung kalotor deui. Temok lebet marek plekan belang betong kacirina ge. Malah di pakarangan mah jukut ngajejembrung jeung aya tilas cai ngayemeng lantaran kokocoranana geus ruksak walona. Naon pika betaheunana atuh ari kitu mah cekeng. Duka atuh da barang mah masuk. Cep rarasaan teh tiis siliwir angin leutik tina janela anu lalangab. Rarasaan bumi teh kawas anu ngabagiakeun. Mugi-mugi bae nu kagungan bumi oge ridoeun manah bumina dieusian ku urang. Ceuk bojo. Sorana semuda reda kawasna ingeteun ka jenatna emang jeung bibi nu sakitu nyaheunana ka manehna. Wah kawas kieu mah kudu rebut tawar jeung perwakilan ahli waris atuh. Ceuk kuring dina hate eta mah teu dikedalkeun. Kumaha di kondisi wangunanana kuring nanya nyalengorkeun perhatian anu keur kagagas. Alhamdulillah katingalina mah waweg malah eternitna oge teu aya tapak-tapakna bocor. Lantena sanes ku keramik tapi nganggo keneh ubin baheula moal aya ayeuna mah. Jandela-jandela deui anu matak betah teh lalangab, angin keluar karos ngahiliwir teu perlu AC. Pokna marah mai deui. Ari wangunan tukang kuring ngalelekan. Ta eta anu parah teh walona. Wangunan bangker mah tos teu aya hateupan. Rugrug diantep mang tahun-tahun. Eta ge barala kawas tempat runtah. Tembokna ge geus lukutan malah aya kiara leutik jaradi di dinya. Har. Atuh bakal loba omeaneun ari siga kitu mah. Ceuk kuring. Nu pangker wungkul nu bakal rada ageng biayana teh. Wangunan asli nama kalebet jajanan papiliun, dapur sareng kamar mandi, warweg keneh. Insya Allah pika betaheun geura ari tos diurus mah. Pokna optimis.
Kuring ge inget basa bimimi sareng emang jumaneng keneh bumina teh kacida asrina. Pakarangan payun pinuku kekembangan atuh dipengger gigireun gang aya taman linu ku jukut ngemploh paselang kekembangan anu rupa-rupa warnana. Lebadinya aya tangkal mangga harum manis anu getol bubuah arami sareungit. Sapul poe tiareta kuring ngejeng bojo ka Tasik deui ngahaja ngajak alo arsitek. Bener bae sakumaha katerangan bojo imah mah kacirina waweg keneh najan legedu ukur bagian tukang anu amburadul jeung barala teh. Wangunan pungkur mah kedang nganggo cakar ayam mang utamina kutana bilih rubuh heug bae ninggang bumi tatangga pungkur. Maklum bangunan lami mang tahun-tahun kapoe kahujanan. Cek alo kuring sanggeus nitenan kondisi wangunan. Atuh basareng senitenan wangunan utamana ki alo nyarita kieu. Laras saya kene kondisi nama kantun sakudak sedik ngegelisan mung kabel-kabel listrikna anu kedah enggal digentos temang tuh geura tingali kabel-kabel gantungan listrikna oge nganggo kene kabel-kabel baheula anu bungkusna ku kain kene tangtos bobo kalebet nu diluhureun para tangtosna oge 80 tahun kitu atuh hariwang koslet bilih kahuruan cenah. Moal dicaritakeun kumaha negosiasina hasilna mah kabeh perwakilan kulawarga nyeluyuan imah teh dibeuli ku kuring sanajan dicicil sawatara kali oge ngadaguan payu imah nu di Jakarta pangpang nama batan dieusian ku nu sanes mah langkung utami digaleuh ku akang sareng ku teteh lebar bumi karuhun cek Kapi Adi ketua wawakil kulawarga binga abdi mamang jantan aya jug-juga upami bade nyekar ka Banjar sareng nyaba kepaki dulan teh atuh mang sareng bibi ngalingihan bumi ieu etang-etang gegentos aki wangsa sareng nini mimi cek anu sajena danya atuh di antara kabeh wawakil kulawarga ngan kari kuring jeung ketua wawakil kulawarga nu alo teges mang wangsa jeung bimimi teh nu sajen mah kapiputuna putus saderek-saderekna. Ta ayeuna nu rek dicaritakeun teh pangalaman kuring salila nyorangan meh sabulan meutingan imah kosong bari ngamanoran nu digarawe ngabongkar rohangan tukang anu pang amuradulna teh bojo mah dicara milu lantaran imah masih butrak batrek jeung rarujit karunya. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. barayakita.com. Aya tilu anu digarawe teh kokolotna Mas Karno tetangga di Jakarta anu sering dipentaan tulung mun aya omehaneun di imah. Katitenan manehna mah bisa dipercaya tur alus gawe jeung bisa nyumponan nu dipikahayang ku dunungan. Salila digarawe maranehna sina nempatan papiliun. Aneh Mas Karno mah manehna teh urang Purworejo tapi basa Sundana alus pisan cacak dumuk di Jakarta. Eta meureun pedah kungsi lila ngumara di Cianjur malah kajodokeun ka urang dinya. Harita di pakarangan hareup ngagunung keneh puing kenteng jeung ubin pareupeus campur taneuh pangalian urut bebongkar. Kai-kai teu dipake mah ngahunyud misa di buruan sisi kenca. Barangkal disebutna ku urang Tasik mah. Atuh asa beuki kumuh bae katanyona imah heubeul teh. Jeung duka kunaon di imah teh sok asa keueung masing teu beurang oge. Eta bae mun kuring longak-longok ka kamar-kamar kosong sok ngadadak muringkak bulu punuk. Rarasaan aya anu nyarangkeun bari teu katingali jirimna. Kitu deui mun ngareret ka sisi kuta nu ngajejemrung ku jukut jeung pepelakan teu kaurus. Sok muringkak. Komo kalebat tangkal buah anu mimiti ngarang-rangan mah sok ngadadak kukurayeun. Wangunan heubeul teh atuh sok aya bae kasebutna. Rarasaan wungkul eta mah. Cek kuring neger-neger maneh. Di wangunan utama aya ruang tamu, ruang makan, ruang kulawarga jeung 3 kamar. Nu 2 can dieusian naon, nu hiji deui dijieun tempat sare kuring. Di dinya mah
geus aya tempat tidur, lomari, eunteng jeung pangsalatan. Ngan kamar mandi nu rada jauh teh di tukang sejajar jeung papiliun, kudu ngaliwatan heula gang. Untung cai ledengna tipam lancar moal matak doresa mani jeung kacai. Atuh listrik masing ukur 800 watt keur imah gumblang-gamblang kitu mah lumayan moal matak meredong. Cacak listrik teu caraang mah bakal beki keung jeung matak moal betah nyicingan. Salila 5 peuting mau ngaran ngendong mah tayana naon, ngan peuting isukna kungsi ngimpi ningali jalma jangkung kuru make pakaian bodas nangtung di teras. Ngawas-ngawas barangkal anu ngahonyud, barang di deketan horeng urang asing walana. Jeung sangkaan mah kulitna bule, irungna mancung, leungeun katuhu nyekel itek, make topi bodas nu biasa diparake ku para tuan walana jeung priayi urang. Topi laken bareto mah disebutna teh. Sareretan kaciri kawas anu invalid, kaciri calana anu katuhu ngagober ketebak angin jeung teu katingal aya sapatuan. Manehna teu nyaritana naon, ngan karasana ku kuring manehna kawas anu teu sugema nenyo buruan rarujit ku barangkal ngahunyud. Puing bongkaran eta teh rek ngarenovasi ari salira ti mana, cekeng sangeus rada deukeut make basa Sunda. Nyarita teh lantaran kuring mah anak republik, teu ngalaman diajar basa walana di sakola. Tapi kawas nama manehna teh ngartieun da ungut-ungutan terus ngaliuk bari nyuplak topi, pok ngomong sorana tenge. Cineng hel, cenah bari nyerengeh. Tah nyerengehna nu mata kukurayeun teh. Teu kukurayeun kumaha geura. Sabot nyerengeh tembong huntuna kareho. Geunteul semua hideung. Loba careham kenca katu kaciri huntuna semua mencos siga sihung. Basa nyuplak topi tembong sirahna lenang kahalis-halis. Warna siki panonna lain hejo atawa biru ilahar panon urang Eropa, tapi abu-abu me sarupa jeung bobodasna. Beungeutna sepa semu kulawu, malah hanapeun panon mah ngaguliweng semu hideung. Gitulah kaos beungeut mayit 3 poe can kakubur. Tingku naon ngadadak deui kuring leuleus satulang sandi, teu bisa incah ukur olohok ningali anu jumarijeg ngadeukeutan. Untung kuring inget kana maca ta'ud, karek ge nyebut auzubillah, can nyambung-nyambung acan kana himinas syaitonir rajim. Les menir cineng hel teh leungit bareng jeung kuring nyaring bari awak jibreg ku kesang tiis. Ngareretkan arloji hanapeun angel jam 2 saparapat janari leutik. Nu bogaana meureun ngalongok cekeng dina hate. Ras deui inget yen cineng hel teh tangtuna oge cinehel, salah sahiji kuburan heubeul di Tasikmalaya. Ayeuna ge diparake keneh. Atuh terus bae bacaan pikeun nyinglar ka keueung jeung mepes kukurayeun. Sangeus salat subuh karek bisa nyambung sare. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Poe Sabtu pas sore aya Dudi ka imah, kapiin Cubojo, anak alona kuliahna di Unsil, Universitas Siliwangi di Tasik. Rebo mawa kiriman bari nyorendang gulungan rada gede. Di piorang ku mama nyandak tuangeun kanggo Aki. Dudi oge sinang ngendong di dieu nyerangan Aki, pokna. Nuhun kitu saurkeun ka mama. Jeung syukur deui rek ngabaturan Aki. Di kamar Aki bae sarena dawa tempat tidur deui, ceuk kuring. Teu kedah Ki, da Dudi oge nyana kasur lipet sareng sleeping bed paranti camping. Walona bari ngecageun gulungan nu disolendang. Sok atuh di kamar eta bae. Kuring nuduhkeun kamar nu pahareup-hareup jeung kamar kuring. Geus aya permadani di dinya mah ngan digulung keneh, nangeuh di juru. Anggal mah loba di kamar Aki. Bada Isa sangeus dahar bareng jeung Dudi manehna pamit. Punten Ki, Dudi bade ka pertemuan heula. Rerencangan bade ngempel, sareng upami keresaeun bade ngajak rerencangan ngelong di dieu. Kengeng Ki,
upami sababaraha urang pokna atuh syukur ngarahaneuten bawa bae kunci hareup mah disiaki kasarean jeung ieu keur meuli susuguh engke ceuk kuring bari song mere duit. Sanggeus Dudi indit kuring nyelang ka cai heula bebersih terus maca buku di kamar neangan pitunuheun. Bener bae karek oge sababaraha lamar heuai geus ngrelek tandaning ratu tunuh geus tetelenenan. Atuh guat bae tatan-tatan rek ngagojod. Memeh mereman listrik ninggal heula erloji kakara jam 8:05. Alhamdulillah kuring mah tarehese sare manjing singgetan pelor unggal nempel kena angel terus molor sare bakal dugsek nepi ka subuh mun teu kageingkeun kena recok ngarobrol di ruang tamu mah. Moal salah Dudi mawa babaturanana teu jelas naon nu diobrolkeunana mah nganu kadenge teh unggal aya nu tos nyarita terus sareuri teu cowong jeung teu ager-ageran deui. Malah kawas anu rada ditahan ngaromong jeung saleuseurianana teh ngaragangan meureun peda aya kolot keur sare. Meme neruskeun hanca sare kadenge hawar-hawar ronda nako tiang listrik 2 kali. Begadang meureun barudak teh pedah malam minggu. Ceuk kuring naha teh ngan aya anu rada ngahudang panasaran teh di antara sora-sora nu ngobrol kadenge siga aya sora awewe nyarita jeung nyeleukeuteuh. Peraku sugan si Dudi mawa babaturan awewe nepi ka wayah kieu. Budak lalaki anu leutik sorana kawasna. Terus di pikiran ieu da sorangan oge kaburu les ngiles ka alam kerek. Nyari-nyari kadenge sorana tarhim di Masjid Agung. Atuh gancang bae ka cai rek abdas. Balik ti cai pasaran jeung Dudi digang kakara rek ka cai. Dudi kapayenan ku aki pokna bari seuri. Tebu sabaraha balik kuring nanya. Kinten-kinten jam 10 ki da teu lami di ditu nage seueur anu teu sarumping walona. Ari baturan anu ngarendong mana kuring nanya deui. Teu aya nu keresaheun ki sauruna tos garaduheun acara masing-masing walona. Bener eueuh anu ngarendong di dieu. Kuring ngalalekan teu aya ki. Dudi oge kecewa artos ti aki ge teu kantos digaleukeun kana nanaon walona. Kawasna mah ninggal kuring rada ngahulang Dudi malik nanya aya naon kitu ki. Eueuh nanaon keun ira-ira deui rek ngarendong mah duit makop keur Dudi junggera abdas tuh adan geus elang laung. Walan kuring bari buru-buru ka jero. Sajroning laleumpang kuring mikir nasaha atuh anu recok ngobrol bari saleuseurian tengah peuting teh. Da asa lain ngimpi jelas kadenge kesorangan. Malah ngadenge pisan sora tihang listrik ditakol 2 kali oge. Bakating panasaran memeh ka kamar sare nyelang heula ka ruang tamu. Meredong cetrek ngahurungkeun listrik. Ruangan kosong molongpong taya urut aya sema. Rai bulu punuk carengkat. Buru-buru asup ka kamar rek salat. Bacaan salat ge ngahaja digalantangkeun rada tarik meupeus keung. Tapi kukitu kieu kejadian eta moal dicaritakeun ka Dudi bisi sieunun. Heug bae moal daekeun maturan deui. Salila 2 peuting carita teh kajadian naon. Beurangna kuring jongjon ngamanoran anu digarawe. Atuh peutingna kawasasari ti jam 8 geus tibra nepi ka memeh subuh. Peuting katiluna mah teu bada isa keneh hujan ngaririncik, hawa karasa tiis, mawa ngeunah kanu ngagojod. Kuring ge memeh jam 8 geus mungkus maneh ku simut kanal. Eta meureun perbawa tiris jeung tadi beurang teu kaburu istirahat. Bakal morongko nepi ka subuh mun teu kageingkeun ku sora aya anu kaketrok mah kana panto hareup kadengena teh ngahaja didengekeun bisi salah denge. Teu lila trok 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 deui noron 3 kali eces pisan. Sahanya wayah kieu aya nu ngetrok imah teu boga sangkaana naon. Nu kapikir harita teh bisi aya baraya atawa kawawuhan rek ngalun ngenong lantaran kapegat hujan. Malah sangkaan mah Dudi tas di babaturanana kapeutingan teu bisa balik. Ah rek disampeurkeun bisinya Dudi. Ceuk kuring naha teh guat bae nyokot batre bari ngarongkong iteuk terus ka ruang tamu. Basa lembang kadinya kadenge keneh anu kaketrok. Saha? Ceuk kuring bari nyatakeun listrik. Brai caang jep sora anu kaketrok teh teu kadenge deui. Saha? Dudinya. Kuring nanya deui. Jempe
taya nu ngawalon. Ukur kadenge sora hujan miripis teu ngecrek siga samamehna. Lantaran bisinya semah cetrek kunci panto hareup blak dibuka. Hyuk angin tiis nebak ka jero. Di tempo teh sasaha ukur teras kosong rayem-rayem kacangan listrik 25 watt. Baranya di baterean ka hareup barangkal ngegugunung kahujanan. Nambahan ngayemeng celencang di buruan. Malah panto pager besi oge katenjo nutup keneh. Di baterean deui kagigir kenca katu kaciri kuta meh katutup kututuhan gegebra teu kaurus. Estu namahan keung. Gancang atuh panto hareup dipeunetkeun cetrek dikunci. Listrik di ruang tamu kawas sasari di pareuman. Sup kuring ka kamar. Bari ngagoledag rek nuruskeun sare anu kaganggu ku dedengean. Tapi walai teu daek kreup, pikiran musir kana sora anu kaketrok. Kahariwang teh bisi jalma goreng niat lantaran nyahoun di imah ngan aya nu digarawe ditungguan ku aki-aki nyorangan. Tapi mun nya kitu meureun tadi oge geus narajang basa kuring nangtung rada lila hareupeun panto babatrean. Boa-boa jurig geurentas kuring nah teh. Karek ge mikir kitu, trok dua kali noron. Kadengna teh tina janela kamar urut dudi meuting mangkukna. Lalaunan kuring hudang bari ngarongkong itek deui jeung batre. Katep asup ka kamar eta. Meme muka panto eces pisan kadenge sekali deui sora anu ngetrokan janela. Bray panto kamar dibuka ngadadak bareng jeung nyetrekeun listrik. Saeta ceuk kuring tarik. Taya nu ngawalon malah sora kaketrok oge jempe. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ceuk kuring tarik. Ngahaja sanjungjana nangtung di kamar kosong bari ngadedengikeun. Teh sorana naon ukur sora hujan ipis miripis. Atuh geus puguh tayana naon mah kuring asup deui ka kamar sanggeus mareuman listrikna. Sok itek jeung batere ditunda gigireun anu sakira gampang kadongkang. Terus jimbutan maneh sanggeus mareuman lampu. Nah atuh karek ngalenyap trok lalaunan kana janela gigireun pisan. Trok sekali deui nya keuheul asa diulinkeun. Kakeung ngadadak leungit rikat hudang langsung muka slot janela bari ngajeblageun beungeut janela kenca katuhu satakerna blak muka. Mulai jalma pasti kababuk ku janela anu ngagentak dibuka. Tapi sama sekali teu kadenge aya nu ngagoak aduh atawa sora anu ngageletek lumpat. Mun kitu masih diiklain gawe jelema. Di baterean tina janela oge tayna naon. Ukur kuta ngadingding hareupeun. Kabelah kenca katu oge hantem di baterean meredong. Kuring nangtung nyang hareup kana janela anu ngeblak bari nyorot-nyorotkeun batre teu nolih angin tiis ngahiuk mawa sawer ci hujan. Mitra kaum dangu cag anu 1831 carpon bagian kahiji urang cekapkeun heula dugi ka dieu ke urang sambung anu 1831 bagian kadua kantun diantos bae. Hatur sewu nuhun kana perhatosanana kalayan hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com